Wa yukrahu jeung dimakruhkeun lahu pikeun ieu jalma anu junub naon ayyana ma yen tak kulem yen tak tidur ieu si junub hatta yatawaddoa sehingga wudu heula ieu si junub. Jadi jalma anu junub alias boga adusaneun can kaburu adus kari-kari langsung sare tanpa wudu heula tah eta teh hukumna makruh. Hayaning tas gawe jeung pamajikan kari-kari kalah langsung sare tanpa wudu heula tah eta teh hukumna makruh. Kade ieu teh hukumna hanya sekedar makruh. Berarti lamun nya ge geus main jeung pamajikan langsung sare eta teu aya dosa, hanya saja teu meunang pahala. Tapi lamun geus gawe jeung pamajikan laju ka dituna memeh sare wudu heula geus wudu ka karak sare tah eta mah moalkeun aku pamakruhan kalah meunang pahala eta. 5 karena aya hadis ruya anu diriwayatkeun ieu ma anna Umar radhiyallahu anhu sanyana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala nyangem kieu cenah Umar ka Rasulullah ya Rasulullah ayar kudu naha meunang kulem saha ahaduna salah sahiji ti urang sadayana wa huwa bari ieu ahaduna eta junubun dina kaayaan junub. Apakah kita boleh tidur dina kaayaan junub? Ola ngajawab Rasul. Naam, memang benar. Boleh tidur dina kaayaan junub. Alias dina kaayaan boga adusaneun. Idza tawaddoa di mana-mana wudu heula saha ahadukum salah sahiji ti antara aranjeun kabeh. Geus wudu mah fal yarkud mangga sok bade kulem mah. Ieu teh hadis idza tawaddoa ahadukum fal yarkud didinya nuduhkeun kana hukum sunnah lain wajib. Matak lamun teu dipigawe kari-kari geus main jeung pamajikan laju langsung sare ta eta hukumna makruh lamun teu wudu heula. Qala ngucap sapa Abu Ali At-Tabariyu kasauran Abu Ali At-Tabariyu wa idza aroda sareng di mana-mana ngamaksud ieu si jalma anu junub ayatoa kana yen tangawati ieu si junub. Hartina geus beres ronde kahiji erek laju kana ronde anu kadua. Awaya kula atawa jalma anu junub ngamaksad bade barang tuang. Awaya sroba atawa ngamaksad bade barang leueut. Tawaddoa tah mangka wudu heula ieu si junub. Jadi jalma anu junub sunnah hukumna di mana-mana erek laju kana ronde anu kadua atawa ngamaksad bade barang tuang barang leueut sunnah wudu heula. Lamun teu wudu heula dosa henteu da ieu mah hanya sekedar sunnah. Wala yusahabu jeung teu disunahkeun naon dalika itu wudu lil haidi pikeun istri anu haid.